Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun murang kalih bu guru anu soleh sareng soleha. Kumaha daramang sadayana? Mugia urang ayeuna aya dina kaayaan sehat walafiat. Pekan ieu urang uih deui kana pangajaran basa Sunda. Nyaeta urang ngabahas tentang usum-usuman. Garis gedena di negara urang ngan aya dua usum-usuman. Nyaeta usum ngiji jeung usum halodo. Ngan di antara dua usum-usuman eta sabenerna aya nu disebut usum mamareng jeung usum dang darat. Usum mamareng nyaeta pindahna tina usum halodo ka usum ngiji. Dina waktu ieu hujan sawaktu-waktu geus ngamimitian turun, saenggeusna asup ka usum ngiji. Sedengkeun usum teng darat nyaeta pindahna tina usum ngiji ka usum halodo. Dina waktu ieu hujan ngan turun sawaktu-waktu wungkul jeung teu lila saenggeusna asup ka usum halodo. Nah, usum-usuman di urang mah ukur aya dua usum. Nyaeta usum halodo jeung usum hujan. Dina sataun teh sakapeung usum halodona leuwih panjang. Dina taun sejenna usum hujan anu leuwih panjang. Nu kahiji, kajadian usum halodo. Dina keur usum halodo, susukan jeung walungan sok orot caina. Malah sakapeung mah sok saat, sarua sumur ge. Ari keur usum halodo mah caina sok ngurangan. Sok rajeun kadenge aya wewengkon anu kakurangan cai ari keur usum halodo teh. Komo mun leuwih 3 bulan mah. Dina keur usum halodo, urang kudu leuwih ati-ati, sabab sok aya kahuruan. Seuneu ngaduruk imah jeung wawangunan sejenna. Malah sakapeung mah imah anu kaduruk teh sok loba. Eta teh biasana di tempat anu imahna geugeg jeung padempet-dempet. Nu kadua, kajadian usum hujan. Dina geus datang usum hujan, sarua wae urang kudu leuwih ati-ati. Lamun hujan ngecrek teu eureun-eureun, biasana di sawatara tempat mah sok aya caah. Susukan jeung walungan caina limpas. Jalan, gang, buruan, imah jeung wawangunan liana kakeueum. Datangna caah teh mimindeungna mah salah urang keneh. Got mengpet tepi ka caina mudal. Kitu deui susukan jeung walungan caina kacendet. Tepi ka majuna teu lancar. Pangna mendet atawa kapengpet teh lantaran urang sok micen runtah sangeunahna. Anu matak urang dipahing pisan micen runtah kasusukan atawa kawalungan teh. Pagawean kitu sarua jeung ngarusak alam. Gusti Allah bakal bendu mun urang ngarusak alam. Nah, usum-usuman di urang teh aya dua, nyaeta usum halodo sareng usum hujan.